aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah Pangeran Mamurah Asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana manjangan lain suku nu monokan goblok deh aduh ampun lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalang ge oh bereto itu loba panggilan ke maneh minang dipanggil ke kantor polisi aing ngadalang lain masih mau ke radio oh ampun kudu mode kieu cek raja teh ya patih ka dieu kaharep tah sorana kitu tuluy patina teh kauleun pan beda sisok maneh out hahaha patih ka dieu kaharep kaulah nun Gusti aya pikir saeunaon tuh da ngageblek bae atuh nu penting mah loba we nu manggil ka aing sing sok sia kumaha ngadalang ieu caritana naon lakon Bang Narayana Duh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun ngabang bangera naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca kumaha itu kumaha aing we lah ai Bang Narayana teh naon eta teh Bang Narayana teh panudewana teh keur ngora Kresna keur ngora goblok kumaha da aing mah hayang panu teh ka Citrayuda teh lanceuk teh coba ai Citrayuda teh duluina Roy Martin ampun duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anaking saha teh Arimi teh Ratu Pringgandani naon teh sada nu gering Gatot Kaca anjing nengke kunaon atuh oh sok tong ambek goblok atuh sia teh aya dalang gede ambek atuh gede-gede ambek diburu hanteu aing mah ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna moal alami bade ka mana ibu hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya banyak goblok dina zaman Arimi aya Ciater sia teh da baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater naon Ciater teh Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula starter anjing nu kitu mah aya naon deui ibu ka Ciater teh aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararateu dek ngeueum di ditu iya wah saha tah Purbakesa teh adina Arimi gitu acuk ai kupingan teh bade ka Ciater bener Purbakesa coba nepi ka ngageblek kitu anteur wayahna hayang pangijeng pilot iya ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceuk aduh wah aceuk aduh Agus Lioban tutup aceuk da geus tengah peucing ieu
Tobat. Aduh tobat teh purba kesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Harimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing we anjing atuh saja. Tobat. Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu ulah orang. Ieu teh ari mimitina bedrip ari teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Goblok. Tobat deui. Aduh geningan Arjuna ka dieu itu bagea rai kaula nuhun aceu. Coba Arjuna, Bima, Gatotkaca, Purbakesa, Arimi, gagebleng sorana kitu. Kakang Semar ka dieu Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh geuning si cepot ka dieu Kakang Semar. Jang kaharep deuleu jang. Saha teh? Semar anjing dengekeun. Waduh. Aduh. Hei, salalagur euy. Saha teh? Si cepot anjing dengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala ka dieu dawala. Alah, aya naon ah? Nah saha teh? Dawala. Gareng ka dieu gareng. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si gareng. Coba. Aduh, coba cing gareng eta teh naon menerangak gak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas ronge si madu. Coba. Nya rame. Henteu, goblok teh rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak Hajat teu rame ieu lalahkon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak Hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Mana minakan hajatnya? Hapunten da nembe dipanyer 2 juta abdi teh. Bade gabantuin sesana. Da ngawayangna kitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayagan wayahna we, panayagan. Dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kirana tah urang. Duh. Ya aya bahan cilaka sia teh jadi. Wah, lapur atuh. Naon sia teh? Heuh naon? Wah, aya naon ieu Gusti nu saleresna kitu maksudna mah. Oh, biasa pan urang teh dek usaha. Oh, cenah kitu teh. Teu sangka mana jadi juru basana. Ya, da babarengan nu ngapoe beuki ngarti. Hah? Oh, engke lanang tenang we dah aya keneh waktu. Tuh ngartieun sia teh euy.
diganggu sok maneh ti heula bener eta oge ngan ulah ayeuna nya kan isuk da aya isuk atuh teu bisa diayeuna eta mah aduh lain aduh engke geus panen da ayeuna mah karek oge ceb atuh eta mah geus dibikeun ka batur geus aya deui mah dibikeun ka maneh naon teh maksudna kitu ini mah teuing bener teuing henteu ai maneh saha ngaran jatuh saha alit lain ini namis leuk saha ngaran maneh teh pilot lain Hasan eta Barjan Apih Barjan Lioban robot saha atuh sing minta kode nawe kumaha atuh begadang jangan Roma ngaranna teh Oma nya cek aing oge Oma tina lagu kapanggina teh Oma urang mana maneh teh hah Cikampek mana di mana Bogor Jabong Haniwung Jamelaer Layung Grup Wanaya Cici Cangkurileung banyak yang ngaran lemur Cici Cangkurileung sok atuh minta kode deui we ti mana-mana lemur teh halo Pak Bandung orang Bandung sia teh pan Bandung teh lega di mana di Bandungna di Bandungna Banjaran Daya Kolot Ujung Berung Cicadas Geger Kalong Purwakarta nah satenengol di mana di Bandung nanya di Daya Kolot lain Ciparai Kiara Condong saket Bapak Haji Sidik ini tak lagu dewa tuh Borondong ke Majalaya kukat-kukut kana naon maneh teh resep teh roti kukut babu manuk naon anu sok dikukut ku maneh teh manuk naon da loba manuk teh atuh
Iya, Anis. Hah? Bincarung. Toed. Oh iya. Jalak. Oh walet. Eta disadana meureun piur kutu tutut munuk naon teh Cangkurileng. Manyar. Piit. Tikukur. Titiran. Buuk. Gajah. Oh, anjing lain manuk gajah papaingan hese aja bro. Alah, ketipu sia ku aing. Geuning bisa goblok sia. geuning bisa sia teh Puas ya kataripu ku aing. Oh, alah. paingan geuning da poe ka tukang nanti teh teu aya sasaha paingan jempling duh padahal geunah wayah kieu ngigal duh lain aing ngigal mun eueuh nu ngendangan sakitu kenang beberebetan tah eta mah geunah kadenge aduh geunah nuna aduh alah nikmat aduh alah tos siapa mah eta sorasina nu pikeun ngalakeuna gitu Nah, Aisyah. Hei, geunaheun euy kenang mun ngaberebet kitu coba da teu disada. nah sia teh sorat teh gede-gede teuing Pajar gede jadi si budeg. rombongan ti mana teh kendangna nepi ka rame kieu Berlin Group teh hah Berlin Group geus kasohor coba di Bandung mah robot Berlin urang mana teh robot teh ih Aya budegna naker si eta. Hah? geus diuk-diuk diuk mun geus panen mah dibere ku aing tenang we Ya, da teu nyambung si eta mah. Kumaha kadengena? hah Sia budeg naker. innalillahi wa inna ilaihi rajiun nya teuing Naon sia teh? teu sangka euy bapana maot saha goblok keun atuh cing sabar we ah cing sabar we da bakal katuturkeun ku urang ge lain bapana maot sia nu budeg doakeun ku urang bapana sing ditampi iman Islamna cuh si anjing eueuh nu maot goblok panyawatna naon Parah pisan euy.
waktu mungkin Romeun maut ya kemana karep cigana aing babarengan jeung nu kieu naon moal teu TBC 3 bulan dulu heeh nya kaping sabaraha naon 40 na aduh teu maot goblok atuh lami keneh 18 dinten deui mah nu maot goblok nya cing sabare atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna ajek kabeda-beda teh sate budak teh keun bae nah maka dijeung-jeurikan segala ngare hampang ka ituna ngur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna ajik tah kitu amin gitu wah parah pamulikeun udu jing sabaraha batang mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah siang ngiga naon itu papatong ini gede sugan aing ngiga sate kadeka jong-jongan teh aduh goong halus euy lain goong teh anjing babaturan sia jaraga kedah dijaga aduh sing rada kajibaraga aduh leur teu beunang euy disangka bener aing aduh ampun kumaha ya dinten ieu urang kudu operasi kumaha ieu geus kosong hakaneun ieu mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP HP wae sa susah tuh nyieun we sate geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas tape goblok teh mah ieu mah HP ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape ca teh mah capek ai cape masuk di sambal cabe teh mah cabe masuk di bose beca teh mah sia teh ai beca mah anak buah urang ish tong diomongkeun teh mah aduh kieu ieu kumaha numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami oh iya cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura Amarta Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta
anu hak narimana Heeh. tak urang ayeuna megat api-api mah urang nepikeun we kitu urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak heeh Kumaha lamun teu percayaeun? paksa Kumaha lamun ngalawan? gelut Kumaha lamun eleh? kabur Atuh moal nyatu meureun. wayahna da urang mah usahana tinu kieu Oh, da kumaha atuh naon deui urang usaha garepek. heeh Tapi ulah teh kalakuan kitu teh haram. munafik sama geuning dibere rezeki mah dihakan Ari lapar, meni geuleuh ka sia aing ngebon teu nyawa henteu aya nu mere nya dihakan atuh. heuh apaan eta teh ladang ngabega Ah, teu nya, da aing mah pamere. Da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sejauh-jauh dipegat ku urang teh doraka. Ulah kitu. kudu kumaha atuh Mending datangan ka unggal imah keur harare es cokot. Hartana. Apaan eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Eta mah nyokot tina bongo. Sok da doraka urang ngabegal mah. doraka sia teh sarua ngabangsat ngaranna ngabangsat beleguk teh satina kaminda-minda teuing Ngomong ka mana karep sia teh. Nah, make ka mana karep. Make jeung kudu maok anu keur hees lain kitu carana. Doraka teh deuleu. Sarua jeung maneh ngabega ulah teh. kumaha atuh sangkan eta Kieu ya carana. Pan loba warung. heeh Tak kusa urang nu boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kanu rada anggang. Tah keur kosong asup maneh bawaan. Eta mah lain naon? Lain maok eta mah nyokot kanu gerbongo. Sariwana goblok. Iya. Alah. salah kabeh oge lalampahan teh salah teh kalakuan gitu teh kumaha atuh neangan nu hajat rek ngapayang cokotan pamanyerna tong ditepikeun ka dalang mah tah geuning eta